Assalamualaikum, Sat, Rio. Gandeng sia, cerbongan baik. Ke sawah tuh nya mah. Lengkas kok yang di tukang. Ngomong naon saya cutorot. Wah, acep dah, acep. Telu. Gonceng hewan. Cokot ah, lumayan yang buka puasa. Udah belas sia ya. Maling gonteng aing. Itu wah, oh sia ke. Dan coba wah. Emang sia meureun ah. Kok bisa nyaos ya? Gonteng aing aya dua sia, ha? Bohong sia, ha? Tewas cak we, ha? Ngaku sia, ha? Ngaku, ha? Bohong ba sia, ha? Deuy, nek main naon ye ayeuna? Enak mah urang ngajarkeun satrio bahasa Sunda lah, Cep. Soalna kamari kan nyana keburu balik. Oh, Sat. Ya, bener, Duy. Bener. Oh, halo tuh ayo. Yuk. Atau mau sing bener atuh nyekel karetna ih. Mun biasana tuh atau mendek nyari menu kelang deui. Namun, ucein cangkel nyekelana ti tadi. Mun, ieu karetna. Lepaskan bae atuh mau. Oh, atuh. Ma, beteng uceng. Ya uceng mah cileuyeun jasa tibang kena karet dongan ge udang. Ngeri mun. Cileuyeun jalan loh. Jahat semua. Makanya barang lu makanya ada. Jangan depan-depan. Jadi kieu, Sat. Kumaha deui? Kumaha, Cep? Kumaha? Nah, itu bisa bahasa Sunda, Sat. Jadi gini, Sat. Kumaha, Cep? Woe lah. Pupet Cep leungeun sia. Ih, engke ceduy, malah jadi boji gong dengan Acep. Halo, Bos Igung. Nah, ini Sat. Coba Sat, lu mau nanya apa ke Acep pakai bahasa Sunda. Oke, gua kasih tahu ke lu naon artinya. Acep tuh heula. Acep tuh heuncreug. Pan Acep tuh heuncreug. Adi tah teu heuncreug mah. Lu dapat bahasa eta dari siapa, Sat? Kemarin pas Mandir ngobrol sama Tomo. Halo, Sat. Oh, jadi kieu. Ran, Ui aing anu nyabut, tapi Wina teu dibawa. Masalah deui aduh bingko codot paling ge. Ih, pugu kamari ku aing ditanya. Cek nya teu nyahoon. Tapi kajeun lah, cek aing mah. Keke kanyahoan sanu nyabut Ui aing. Wiwir artak. Wiwir siartak teu. Cek nya da. La ilaha illallah nir. Ya heuh tertak. Retak. Banget sia tertak. Di kamar sih ya? Geus lah, aing teu nungguin heula. Dan. Beungetan ilep. Saboros ya nir. Kalau henteu euncreug, itu artinya nggak bener, Sat. Siapa yang nggak bener, Duy? Maksudnya
henteu cereg itu artinya nggak bener, Sat. Oh, tunjuk itu nggak bener. Eta maksudnya Sat. Udah, sekarang mah sakitu dulu. Kesananya mah ngareuyeun. Ya, sakitu ngereuyeun. Siapa Cep? Ngomongnya bebe lepet. Ih, aing mah maksudnya segini dulu Sat. Pelan-pelan ya. Woi, sia ngajarkan bahasa Sunda kasar amat. Ya. Nu kieu ye, nu kudu rukiah ge. Emang di sini Sundanya kasar, Duy. Jadi gini, Sat, Sunda Tangerang itu bukan kasar, tapi unik. Dan itu ciri khas Sunda Tangerang. Bener kan, Doi? Bener Cep, bener. Sudah Tangerang unik. Sunda Tangerang bangkit. Sunda Tangerang ulah sampai langit. Yuh. Heuhnya poho uwa. Hah? Siap bonteng aing, hah? Waduh, wah di. Aduh, tepuk-tepuk gede nya kos merekelang. Tangguhan sia, ha? Bonteng aing eta sia, ha? Tangguhan sia, ha? Bonteng aing sia, ha? Sia. Tangguhan, ha? Bonteng aing sia, ha? Sebenarnya aing naon sih Tomo jeung Waha? Jadi kieu Cep ceritana. Geus lah hayu teh urang balik. Ih, pan keur ulin mun. Geus lah hayu balik. Jarlah dah sama dah. Doi, salat asar heula yuk. Gila BC udah yang nyusul. Hi, orang berjamaah bae. Pas salat berjamaah mah lebih gede pahalana doi daripada sorangan. Oh sih. Yang geus lah ayo. Ayo. Yuk, lihat. Woi, orang tuh sia. Woi, orang sia. Wah, tolong, Wah. Ya ilah, kunaon sia? Ngagetan bae. Itu tua. Wah, datang-datang mudak bae. Woi, sia, ha? Nganaonan sia? Nunjuk-nunjuk kitu ka aing. Ih, kan galakannya ana sih. Ente tuh, tukangan didinya ayam manuk. Ih, kang itu batuk Waha. Atuk mis kabur wae. Sora enang sih sia jeung Waha. Teh nyaho, tomoge puguh. Deteng dudak-dudak we kunyana. Ah, sia meureun ngajepret kana hulunyana. Ih, henteu wa. Orang tua mau kerulin jeung mumun jeung tompel. Tak percaya mah tanya be ka nyana. Oh, gawe amat aing saged ditanyakeun ka mumun jeung kasih tompel. Sebenarnya aing geus teu percaya setik-tik acan ka sia tom. Pengen ada karunya ka sia. Tapi dikeun mikir sia jadi jelema. Geus kira balik ka itu sia lah. Geus banak aing banget sia. Geus ulah marah-marah. Geus balik ka ditu. Ulah marah-marah kalau mah bisa kena ajab. Wah, engke bisa kena ajab di alo. Kebangetan warempan. Geus balik. Marah-marah bae ulah mah. Hai do Imam. Sat, Imam. Monggo Cep, Imam. Ih, pa jadi muter kieu. Duy, geus aduh banu Imam. Pan aduh yang paling kolot. Cep. Cek Abah Umar ge pan anu pantes jadi imam mah jelema anu bisa. Jeung jelema anu ngarti, lain anu kolot. Soalna percuma lamun anu kolot tapi teu bisa nyetirna. Nyetir Duy. Maksudnya kumaha Duy? Pan imam mah ibaratna supir. Lamun aing anu nyetir terus nabrak kumaha. Ih, embung atuh Duy. Nah, eta mangkana pancen salatna rajin, ngajina pinter. Jadi siapa imamna? Bisa bae ngelesna. Yang geus tuh. Komat deui. Sat, komat.
Bisa kombat kan doi? Atuh bisa lah. Coba sok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah. Dan balik ayo sore. Oh, tiala. Tanggung ya tik di. Anggus satu yang tilanya. Nih. Banget tah nilep. Ya, kepilaan deh aing. Assalamualaikum. Salam. Kemana? Dek nyamper aduy. Oh, Cep. Bagus tuh baju aing tuh. Oh, tuh. Makin betulan. Tuh, kan. Bagus toh. Tuh, ieu baju jeung isukan lebaran, Cep. Meunang meulikeun mah aing kamari. Aing boga 2 setel di imah. Tuh, baju nage bahanna alus. Cekel ge ya, gerak. Kedeng. Ngeunce bersin tuh. Bersih toh. Oh, iya tuh, udah tuh. Tam alus. Oh. Bajuna ngeunaheun, alus. Naon sih naon? Mumun. Woi, aing nu nanya. Aing. Ya elah, santai sih, Pel. Yo, aing geus meuli baju lebaran jeung isukan. Bagus tuh. Merek nage, tah, Antelope. Mal boga sama Pel. Norak sih Tom. Aing ge boga ieu. Lamun. Tah, salah sini tuh nyaho Antelope. Bahanna ge bagus. Dipakena adem. Atau mau geus meuli bara setel emang? Terus meuli 2 setel dong, Mun. Eleh kene ku Auceng mah geus meuli 3 setel. Tapi Auceng eleh kene ku Mumun. Mumun geus meuli 4 setel mah. Atuh jelas. Oh, penting takbiran atau mun deuk meuli deui ah. Sampai sarua jeung Mumun. Ih, atuh mah nyaruan Mumun bae. Naon sih dak? Rame-rame. Iya, kami mah geus meuli baju lebaran. Tuh. Bagus kan tuh? Coba can boga nya. Aing mah geus boga 2 setel. Tompel 3 setel. Mumun 4 setel. Sama eleh. Wede.
paloba-loba pada pak bagus-bagus yo. Untuk paloba-loba hayu bae, tapi Mundek pal bagus-bagus mah antelop doang nu paling bagus. Tah, denge. Setuju jasa atau mun? Oh lah, percaya aing ge. Saya nu nyela Acep tuh. Acep. Tadi mah cikanya di dia keur ngobrolnya aing. Kamana ngempangnya tentang kurak Acep, tentang bae. Oh, geus lah aing nyana heula. Mun, lebaran dek pelasiran kemana? Yang atau mau banyak? Ke pantai orang. Lo daek dik mun. Nunggus ge, mani gering sebulan. Ya elah, pels ya. Itu amat. Orang ke pantai. Woi Cep. Sabar Cep. Kajenting sian geus teu boga kolot ge. Si masih kene boga aing. Babaturan sia. Si masih kene boga Allah. Anu senantiasa ngadenge-denge doa sia Cep. Baju lebaran anu budak baroga teu sabanding jeung takbir kemenangan urang di hari raya. Istighfar, Cep. Istighfar. Ayo orang barengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Gus Cep, ini orang balik kayu, Gus dah hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar ofisial Temulawak mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres jeung da mama. Jangan lupa like, comment, and share. Oke. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, buat kalian yang suka baju simple tapi keren kayak gini, kalian bisa langsung kepoin aja IG-nya @antelop. Di sana banyak pilihan modelnya, banyak pilihan juga warnanya. Pokoknya gue jamin gak bakal ngecewain, oke? Gue jamin bahannya sangat memuaskan. Bahannya adem bro. Kalian bisa langsung aja yuk, kepoin aja langsung yuk IG-nya nih. Nih IG nih. Ini di sini IG-nya nih.
Oi, aya weh, IG na tah. Oh, can aya. Ih. Tah. Tah, ayo weh IG na weh. Mana? Geser coba geser. Tah, ayo weh. Sekali kurang betul. Tah, ayo weh. Ayo weh. Sekali deh. Tah. Hai, nama saya Afifah Yusuf. Pokoknya jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen YouTube channel official Temulawak. Good luck, semangat. Oh, dia lagi ibu. Kayu suri. Itu kayu suri. Bayar tuh. Nah, coba yo, atuh ya beda tuh yo. Coba. Sunda Tanggerang Masaka Lohen. Ini pokoknya wah. Ya, berjudul dengan lebaran, Cep. Ini semoga tua setel Woi. Aing. Saya, woi. Oh, astagfirullahaladzim. Sorry.